Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring Hanifah Syaida Fauzia dina Warta Basa Sunda. Dina wartos-wartos anu parenting geus sabaraha minggu katukang, wewengkon Balaendah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupa-rupa musibah. Salah sahijina modalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data anu katalungtik kurang leuwih 1536, imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeum ku cai wahangan Citarum. Anu ngalantarankeun cai wahangan modal teh saliatina geudina cai hujan, oge ayana sarepan caya hujan anu teu katampung jeung teu ngocor kana kamalir salabatan lobana runtah anu ngahalangan kakocoran anu ngabalurkakeun cai jadi ngayambang. Pamarentah daerah geus nganyahokeun panalungtikan ka saban-saban tempat anu tujuanna ngadata korban jiwa. Sabab dumasarkana hasil laporan ti warga masyarakat, teu saeutikna ayana korban jiwa alasan kabawa cai caah teh. Tapi teu saeutik warga masyarakat sabudeureun Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah kieu. Hareongan ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeun ka warga anu kakenaan musibah. Rupina mung sakitu anu kapihatur. Simkuring Hanifah Syaida Fauzia, seja amit mundur, seja amit mungkur kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.